Bu, kemana bu? Erek kaharep. Oh, keharap. Harap kemana? Kaharep tak kayaknya tah. Harap kemana? Gabung, mah teh pan aing nanya. Kemana? Kayaknya tak kaharep tah, erek ka warung. Oh, ke warung. Ke warung kemana itu? Naon ke warung teh? Ke warung saha? Pokoknya mereka warung we deh kah. Ek barang beli. Meuli naon bu mah teh? Beli naon we atuh. Budak zaman ayeuna mah ditanya teh nya. Terus serius heuh edek naon atuh mah teh, ha? Pokoknya mereka rek barang beli atuh rek naon mah tanya. Heuh meuli naon maneh teh meuli naon? Erek beli udud aing mah. Meuli udud naon maneh teh, ha? Atuh beli udud naon we dikata tanya maneh mah. Ngeyel banget sih maneh mah jadi jelema teh kiki jadi kolot ditanya teh coba cing balik ngajawab teh maneh teh ek naon ek meuli udud naon ha. Hayang nyaholin uing teh rek meuli udud Magnum. Agul maneh mah meuli udud Magnum ge. Kan beja-bejakeun maneh mah. Eta si goblok maneh nanya. Aing nu carekan lieur aing mah ieu. Boy, eta maneh kenaon boy? Buk, iya buk, urang keur ngitung pare buk euy. Lieur urang ngitungna saking kolobana, bantuan ngitung coba buru. Nah naon kalakuan teh make jeung dihitung pare mah kos anu boga sawah wae maneh mah. Heueuh nya eta buk gitu ya. Masalahna lain nu urang kita matak urang teh dek kuli isukan teh. Ieu teh can dihitung kabeh teh bisa anu paragat nu kumaha gitu parena teh buru mantuan ngitung hayu. Nah, ari maneh pagawean wae kieu teh mah. Yeuh daripada maneh nya ngitung pare teu puguh, aya nu leuwih parah ngitung daripada kieu. Ya terus naon atuh nu lebih parah anu daripada ngitung pare teh? Sok naon buru naon? Bisa nyawa mah boy, anu leuwih parah tibatan pare teh nya eta hitungkeun dosa-dosa urang selama hidup di dunia ieu. Dosa wadim. Mina langsa kitu bugoy nyeureutkeun hatena ge. Heueuh bugoy. Urang namun ngomong ke dosa inget kamar ge urang mau kaya mah mau ancur. Ngek balik deh kah. Ceramahan kan ku maneh mah. Jadian kemarin. Nah, kareka mantong jelema maneh. Puguh aing teh rek ngajakan. Bangsat hayam beuting ayeuna. Teu ceureuh aing sabuy. Gabut kieu sore-sore euy. Telepon sabuy ah. Oh si gabung. Ambog. Oh boy, di mana posisi? Ieu urang keur ningali sunset buk. Aya naon buk? Oh, ningali sunsetnya. Kopi teu? Ngopi kok. Hah? Ngopi lain. Kamu ngopi gak? Henteu aing teu ngopi euy. Hayang atuh. Kumaha teh teu ngopi maneh mah. Ieu urang keur ngopi kok. Tuh urang keur di kadinya heuh. Atuh kadeu burukeun ngopi burukeun ah. Oke buk, siap bentar lagi gua atuh ya buk. Tenang gua ngopi kok, tenang lah. Buru-buru kadeu burukeun. Main nang kopi gratis ieu euy. Halo buk. Halo sabuy. Ngopi gak lu? Gua ngopi kok. Teh teu ngopi, mana tuh kopi teh? Teu gelas ning. Maneh mahnya. Zamanan mana maneh teh? Zaman sekarang mah buk, ngopi tuh udah ada yang praktis. Gak perlu pakai gelas-gelasan, Bung. Maksud maneh? Ngopi naon itu padahal ngajakan ngopi lain ka aing. Nya, Bung, tadi orang keur ngopi kok. Enak, Bung, beda kopi lagi ada yang mini pokoknya kopi lagi. Anak pun maneh. Anu kumaha itu di kantongan lain. Bukan gak Bung, ini mah yang praktis. Ada yang ukuran mini, ada yang segini. Yang kapan udah jauh, Bung. Anu kumaha sok lah aing ningali cigera. Oke, bentar Bung, gua tunjukin Bung. Ngopi kok tadi gue juga. Nah, Bung, ini Bung. Kopi kok. Kan tadi orang bilang ngopi kok, kopi kok. Tuh, kan jauh beda. Yuk, hayang mah. Coba ngali. Ima permen ai maneh lain kopi. Nya permen eta Bung, kan sarua kopi. Rek teuing aing mah euy. Kurang etis gitu rek geus aing daripada kieu mah ya balik ka mana ya. Bae atuh mah. Teu nyahoeun maneh mah. Maneh lidah naon? Lidah Sunda apa naon? Aduh kieu teh juk balik maneh. Balik teh kah ngopi heula. Jeung mah teh Naon eta noeng ai? Anjay. Eta sabuy keur naon? Iya Bung. Ada apa Bung? Boy, maneh keron euy? Ini saya lagi meninjau ini padi. Aduh, ini bagus banget anjay. Emang kunaon ditinggalian?
Deka gagal deka saparena ge. Oh, berarti meren mentidur banyak pare kamu mabuk. Mentidur maksud maneh ayeuna lain aya teu ngarti deka. Iya gabung itu namanya mentidur kalau bahasa aku mah gitu. Nam kenaon gitu yang kamu ayeuh kenaon? Itu gara-gara hujan angin peuting. Apa teu euy? Oh, mun. Dan aku mah baik itu baik-baik banget tuh, bagus banget tuh. Coba kamu ke situ coba. Bagus gitu. Oh, heeh boy. Alus kitu teh amanya. Heuh bener. Aku mau pergi dulu ya. Oh, ya udah tuh, Buk. Sana pergi sana. Silakan. Si Gabuk anjir aya batur teh nanya. Kenapa sih dia? Terlaluan banget dia. Si balik bapak. Ngomong naon kamu teh? Selesai. Naon? Selesai. Anjing dibalik nih budak cuman goblok. Ngomong naon? Selesai. Goblok suka jelema teh anjir. Pergi sana.